Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, ari maqalah nomor kasalapan. Qala nyarios saha Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Arbaatun ari opat minal hisoli tina pirang-pirang perkara atau tingkah. Zahiruhunna eta tetep ari dina dohirna anu opat padilatun aya kautamaan dina casingna dohirna ae khairun kasirun tegesna aya kaalusan anu loba wabatinuhunna ari jerona anu opat galeuhna lamun dina tangkal sampeu nyagen garihal tangkal sampeu teh hatena mah bersih lempengnya terang galeuhna nu bodas teh tangkal sampeu nyagen dina taneuh bersih we eta namanya wabatinuhunna ari jerona arba'ah eta paridotun dipardukeun ae wajibatun tegesna diwajibkeun. Hiji mukhalatatus sholiina cacampuran ngariung jeung jalmi-jalmi anu soleh ae alqaimina tegesna anu sok ngajaralankeun jalmi soleh teh kana naon bihuquqillahi kana pirang-pirang hak Allah. Mana hak urang ka Allah di ngaibadahan. Wa huquqil ibadi jeung ngalaksanakeun hablum minanas kitu lah. Eta teh padilatun kautamaan. Wal iktida'u jeung ari nuturkeun jalmi-jalmi nu soleh pi af'alihim dina pada melan jalmi nu soleh eta paridotun dipardukeun. Hiji cenah ngariung jeung jalmi nu soleh teh hebat keistimewaan anu dibikeun ka urang ka Allah. Da nu solehna mah teu ngarasakeun hebat eta teh. Atuh ketika orang mampu nuturkeun jalmi nu soleh eta teh kudu hiji tah watilawatil Qur'ani sering maca Al-Qur'an cara urangnya geus genep tamatan meureun watilawatil Qur'an jeung maca Qur'an eta padilatun kautamaan maca Qur'an komo dina Ramadan wal amalu ari ngamalkeun bihi kana jero nu aya dina Al-Qur'an lain kur sakadar dibaca wungkul ae bima fil Qur'an minal awamiri wan nawahi tina nu jero na teh aya parentah jeung larangan eta teh paridotun. Da nu maca masuk disebut qori. Lamun sok ngamalkeun jero Al-Qur'anna eta. Dua tah wajiyaratul kuburi jeung katiluna ziarah kubur. Teu bid'ah kadenya. Ae kuburi solihina ao aulia ziarah ka kuburan
kuburan nu mana jalmi-jalmi soleh, para nabi, para rasul, para alim ulama, para wali, eta padilatun keutamaan keistimewaan. Wal istidadu tah ari persiapan maneh rek dikubur eta mah gitulah logatna teh. Wal istidadu laha ae tahayyu tegesna urang geus persiapan. Liduhulil qabri karana rek asup kubur bipi lil akmali kumidamal pirang-pirang amal soleh ae solihatin tegesna amal soleh eta mah paridotun dipardukeun. Lain kudu sakadar ngalewat ningali kajarahan teh aya kan itu. Wa ziyaratul kuburi ari ziarah kubur imma mujarrodin imma etama pikeun wungkul tadak kuril maut kudu sakadar rek inget bahwa urang terek gitu nu matak didandoan agen assalamualaikum ya ahlad diyar ya ahlal kubur wa inna insyaallah lahikun geus sakitu ngan balik jarah sing inget bahwa urang teh bakal kitu tatan ngalus lain kado minta batu ali. Batu Ali mah tuh di Cikurubuknya di Pasar Lama. Kemang Iing mentala. Coba. Wa dzikru tadak kuril mauti wal akhirah patakunu biru yatil kubur. Maka bukti kujiarah eta bisa ningali kaayaan kubur min goeri ma'rifatin barina teu nyaho ashabiha kanu aya di jero kubur. Kuburna mah ka mana we? Walau kuburul kafirin sok sanajan ka kuburan jalma kafir cenah euy. Panjalma kafir ge jelema le. Urang jelema ngalangkung kabong bari bobogohan. Tahlil cenah. Kade ulah salah. Ai di kuburan non muslim lain tahlil. Wala tusolli ala ahdi mata abadun wala takum ala qabrihi. Dina surat Taubat ge aya. Da lain ahli doa eta. Gitu. Tos. Ao linahwi du'ain. Patasunna maka disunatkeun likulli muslimin kasakabe jalma muslim ao litabarrukin sok tah ngalap tabarruk patusanu atau disunatkeun li ahlil khair ka ahli anu sok nyieun hade sumping ka makam pahlawan balikna teh sing muncul aya patriotik jeung nasionalisme gitu mencek bahasa guru PPKN mah ulah kadon selfie teh balik tinu soleh jaroh timal anu soleh aya terkadorong hayang nuturkeun amalna jaroh ka makam wali-wali Allah hayang nuturkeun jadi hamba na jeung kakasih Allah gitu atawa rek ngalaksanakeun hak kebenaran anu dijalankan ku jalmi-jalmi nu soleh dina keur waktu hirup. Wa iyadatul maridi jeung nalongok nu gering. Padilatun eta teh aya keutamaan. Wattikhadul wasiati jeung nyieun wasiat nu keur gering kedah nyarieun wasiat. Eta teh paridotun bisi aya campur tangan urang jeung jelema kuat kait nu teu bisa kalaksanakeun urang kaburu maot. Mata ka pamajikan teh wasiat teh 6 kali sapoe. Nyi akang nganyuk rokok. Bisa bulan itu 12 juta.
cek pamajikan teh salaki teh lain ninggalkeun warisan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al mahrum ari jalma nu dihalangan man eta jalma hurima nu dihalangan naon al wasiata tina wasiat. Man sajalma mata nu maot ala wasiatin netepan bari wasiat mata ala sabili netepan dina jalan sunnah waktu ko jeung kariksa wa syahadati jeung saksi wa mata jeung maot magfuron anu dihampura sahalahu itu jalma anu wasiat. Langsung kana surat. Sahur Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu aya opat kautamaan dina dohirna. Dina dohir gitu. Lamun dina HP make sing lah. Ae khairun kasirun tegesna loba kahadean kautamaan dina dohirna eta nu opat. Hiji mukhalatatus solihina ririungan jeung jalma anu soleh. Naon ari soleh teh geus kieu lah cek sederhanana mah nu disebut soleh teh jalmi nu lempeng dohir jeung batina kitu. Solihun dohiron wa batina beres lempeng dohir jeung batina hiji tah. Ningal dina beberapa tafsir bahwa soleh teh bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Gitu. Ieu soleh di mana-mana orang ririungan jeung eta jelema anu panceg cicing di tengah-tengah umat bari aya manfaatna jeung dirina jeung keluargana jeung bararea belah dituna manfaat jeung nagara. Eta mah rek nemongkeun kasolehan kunaon bae cara. Aya nu solehna teh ku sodaqoh. Ririungan jeung tukang sodaqoh bakal daek sodaqoh. Ririungan jeung tukang berjamaah bakal daek berjamaah. Minimal lah lamun gaul jeung tukang minyak seungit maka bawa ke naonana sok sanajan teu kabagi batina tina minyak nya. Gitu. Itu soleh. Anu mana dina mukhalatatus sholihin teh ririungan jeung jalma nu soleh mah nu utamana mah nuturkeun tah. Lamun nuturkeun jalma nu soleh hukumna fardu. Minimal lah deket jeung jalmi nu soleh mah geuningan belah dieuna teh asa sok rada kasapaatan gitu. Ngan ulah we. Teu wawuh teu itu ieu ujug-ujug diklaim gitu. Abi caket sareng anu padahal henteu komo ngakukeun alo nam. Panteu meunang cek dina hadis kita teh. Teu meunang tah. Mana ciri jalma anu soleh di dieu? Hiji yatsluna ayatillahi ana alail. Lah hiji cek dina Al-Qur'an tah. Sok sering maos ayat Al-Qur'an baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Jadi teu cukup maca wungkul, tapi tepi maratas kana perkara nu di jero nu dibaca. Itu. Ningali hujan dibaca. Urang mah pan ningali hujan teh dibacana teh hoream ngaji. Nu soleh mah tepina teh kieu. Ieu hujan rek ngaji. Di Palestina mah hujan tepe peluru. Nu soleh mah bener kieu. Nu akhirna sare langsung.
Nah, hiji cenada sok sering maos ayat Gusti Al-Qur'an. Urang mah sing tepi we kana maca ayat kauliyah jeung kauniyah. Nomor kedua, wahum yasjuduna, sok dararaek sujud. Dina arti ngahinakeun diri keur salat jeung di luar salat. Jadi teu asa aing hirupna teh. Sujud. Sok taeta ririungan jeung tukang sujud sugan kabawa barokah ku sujudna. Dua tah. Nomor katilu, wa yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jalmi nu soleh teh alus imana ka Allah jeung kana poe kiamat. Lain kudu sakadar amanna. Dua, tilunya. Opat, wa ya'muruna bil ma'ruf, sok daek nitah jeung ngajak kana kahadean bari carana hade. Itu soleh. Cukupnya orang mengajak we hungkul daekeun jeung teu daekeun mah eta mah kumaha hidayah Allah. Ulah ujug anjing-anjingan beda teu daekeun. Anjing ngomong cenah maos itu mah cenah mungkin. Lain hak urang eta. Sok sing daek ririungan ta jeung waya muruna bil ma'ruf. Terus wayan hauna anil munkar. Sok pinter mencegah kana pamunkaran nu dilakukeun dirina jeung ku batur. Tuh. Pinter ngajauhan jeung nganyegah kana pamunkaran nu kaluar tina dirina jeung ti batur. Ciri nu soleh kan? Terus cirina deui wa yusari'una fil khairat. Sok gagancangan dina kahadean. Ciri zaman soleh. Urang mah buru-buru teh daharnya. Komo keur iftar mah ya. Salat mah cenah nomor 1. Nomor 2. Dan nomor 1 mah naon? Sahadat. Mana ieu teh di mana-mana urang geus yatsluna ayatillah, pinter maca Al-Qur'an. Kade pakai ilmu tajwidna. Ahkamul huruf, makhorijul hurufna sing aralus. Terus maca ayat kauniyah, terus ngajabarkeunana ditopang ku ilmu tafsir. Geus kitu teh wahum yasjuduna, pinter sujud terus. Iman ka Allah, iman kana poe kiamah, terus pinter nitah kana hade bari manehanana tukang nyieun kahadean, nyegah kana pamunkaran bari manehanana tara nyieun pamunkaran, terus wayusari'una bil khairat, ayeuna gagancangan dina kahadean, maka ulaika ari itu jalma-jalma teh nu sok ngalakukeun kitu teh bakal ku Allah teh dihijikeun jeung jalmi-jalmi anu soleh wa amilus sholihat. Tah yeuh mudah-mudahan be di dieu aya nu soleh hiji atuh sing kabawakeun ku kasolehan urang. Mudekeun kitu walakon katabna fi zabur mim ba'di dzikri innal ardo yarisuha ibadiyas sholihin. Era ta ye. Walakon katabna fi zabur, Allah geus nulis dina Zabur. Mim ba'di dzikri. Innal ardo sanyana ieu bumi kadieu. Yarisuha cek Allah. Ku aing diwariskeun teh ka saha?
ibadiyah solihin kajaminu soleh. Laut dibere jeung laukna, leuweung jeung tatangkalanana, taneuh jeung pertanian nu hasilna, ekonomi jeung kalancaranana, daerah jeung keamananana. Eta teh lamun eueuh wasilah syariat jalmi-jalmi nu soleh, urang moal mabagianna naon? Tak urang madit jelema teh numpang mun belah dituna numpang ka Rasulullah, ka para sahabat, ka para tabiin, belah dieuna jalmi-jalmi nu saroleh. Era sebetulna mah urang teh hirup di alam dunya teh. Tah ieu Al-Qur'an aya. Jadi diwariskeun teh ka jalmi nu soleh. Matak moal aya jalmi nu soleh sangsara. Dina teu bogana naon ngage, hatena mah leuwih lega daripada nu beunghar. Jalmi soleh saur dina tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah nyaurkeun anjeunna kieu. Jalmi anu soleh teh lain anu suci kedudukanna seperti nabi kade. Nya. Da benten kedudukan ambiya, mursalin gitu. Tapi jalmi anu soleh teh teu leupas tina ngalakukeun kalepatan. Ngan tina eta kalepatan dijadikeun rasa rumasa bahwa manehanana salah hareupeun Allah. Soleh tah. Hiji tah. Kadua, jalmi nu soleh teh nyaeta nu beres hatena. Mun dina marifat beres maripatna, mun dina iman beres imanna, mun dina yakin beres yakinna. Itu soleh. Nu mata ketika lamun beres marifat, beres iman, beres yakin, maka dohirna gen bakal memancarkan tingkah laku tina ahli marifat jeung ahli keyakinan. Itu nu soleh. Ya mudah-mudahan we urangnya sok ngaji saminggu sakali, sok sanajan bari malaweung ngawuruk bari kikieuan atuh sing kabarokahan ku musonib kitu tah. Sing kabarokahan ku ilmu-ilmu musonib. Da ieu mah jijigaanan we dihareup teh jiga nu soleh di kopea. Ai soleh mah da lain cirina dina kopea. Da tukang korupsi gen lain soleh teh anggap di karopea kan. Terus wasolihuna arijal manusoleh hum alqaimuna nusok ngalaksanakeun ngadegkeun bihukukillah kana naon bae perkara nu dititah ku saha ku Allah. Dahak urang ka Allah mah ibadah gitu. Matak awalu wajibin alal insani marifatun ilahi bis tahak urang kita ka Allah. Ulah cicing dina marifat wungkul tembongkeun buah jeung samroh marifat dina kasolehan urang teh wa hukukul ibad hablum minanas. Ulah ari ieu manteng ka Allah ari ka jelema jauh. Hoream cenah abdi teh ngariung jeung jalmi teh duh cenah rareged ngahalangan ngahijab ka Allah cenah. Aduh kos nu heueuh sia. Oh sia teh. Tos aya tenang cenah abdi teh janten hoream ka mana-mana. Efek teh kasarean di kamar ujug-ujug geus jadi bugang. Diajar naon cenah? Jadi jaminu soleh maka deh ketika kekuatan ma'rifatna, kaimananana, kasobaranana disambungkeun, ditembongkeun jeung hablum minanasna. Jadi kieu jeung Allah beres, jeung papada manusia naon? Beres. Ku
kuat maripat nyieun wae kaonaran di lemurna can soleh tah. Terus gitu. Alus maripatna ka inung bapana nyegag can soleh. Robbi ij'alni minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ai kabatur nyegag wae can soleh. Da soleh mah ketika hadirna teh mampu menghadirkan keamanan. Ketika anu kacau jadi beres. Ketika anu bengkok jadi lempeng. Ketika anu carut marut jadi lurus. Ketika jalma nu soleh hadir di tengah-tengah manusia. Sok we diajar urang samampuna we. Jadi ya cacampuran jeung jalmi nu soleh teh hebat, jeung nuturkeun jalmi nu soleh teh lebih hebat. Sok. Urang majang foto jalmi-jalmi nu soleh tuturkeun. Jadi aya barokah nadak ngariung jeung jalmi naon teh. Tapi aya nu leuwih hebat nuturkeun amaliyah lacak lapak parentah Gusti Allah nu dilaksanakeun ku jalmi anu soleh. Alhamdulillah tadi na hate urang geus aya mahabbah. Belah dituna ka Rasulullah, begituna ka para sahabat dengan tidak berani menghujat kepada siapapun. Belah dieuna ka para alim ulama, belah dieuna ka jalmi-jalmi nu soleh. Atuh saha nu apal ku cinta jeung ngariung jalma nu soleh teh, isuku nu soleh teh di akhirat teh meureunnan urang teh digarupayan di teangan kitu. Eta da. Ari caket sareng Rasulullah engke di akhirat masa teu pede. Puasa ge da masih keneh kikieuan pupuasaan. Allahu akbar. Mohon we lah. Ya mudah-mudahan ya. Batak hadhihi darullah wa fiha ibadullah wa amirha ya rabbi biwajhika ya Rasulullah. Di mana bae di daerah eta pasti aya nu dikubur jalmi-jalmi nu soleh. Ya Rob abdi tawasul ku kasolehan anjeunna beres-royeskeun kahirupan abdi sadayana kan gitu. Kata urang teh aya we nu maot majlis ngaji ngopi, isuk teh didoakeun deui. Di jarohan. Kurang jarah cenah tuh kasih itu. Tadi asar inget ke almarhum bahkan muncang. Ya teh. Ya, si Ipan jamaah ngaji ngopi pertama. Maot kan. Tadi kerasa Allahumma. Asane mongan jatuh budak. Bisi teh dijarahan ku si Adit. Kenyekek ke manusia. Allah. Keur ngaji teh tarasiri. Tara loba tatanya. Ih, soleh udah. Tetap bicara di marane gitu. Carengos gini gitu. Wasolihuna hum qaimuna bihuquqillah kade. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hablum minallah jeung hablum minanasna sing saimbang nya. Ulah erek hayang ujlah naik ka gunung milarian Allah moal kapangi Siti Soledad gitu. Iji tah yuk urang ririungan jeung jalmi nu soleh urang tanamkeun pepeujeung kade. Jalmi nu soleh teh eta teh berangkatna tina ilmu sanes. Boga rasa sieun berarti geus boga darajat sebagai ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil. Lamun urang ngewa ka jalmi-jalmi anu soleh ka hades ya, aya racun anu kacida bahayana. Hati-hati. Ulah ngaluluconkeun ka jalmi anu soleh. Yo aki-aki rajin berjamaah di heureuyan.
keur taraweh diporosotkeun kolorna. Siap. Kauna ki ka masjid yang cali ka tuh gilang sekolah teh masjid si kehet bere we kopi tina AO gara ki cenah teh. Kopi Aceh. Balik teh kompoyong sompoyong eta budak ngora. Wani ngaheureuyan kanu soleh. Manis tahopa kade sajama nu ngaluluconkeun ka ulama, ngaguguyonkeun ka jalmi nu soleh, eta teh peupeujeuh inna fil jasadihi samun. Dina jasadna teh aya racun kade. Baheula geuningan kaum Ad, kaum Samud, Korun, Firaun itu ieu ngaluluconkeun Rasul dibinasakeun kabeh. Nah, gitu jadi Allah mengerti. Jadi, mudah-mudahan ya urang sing kabarokahan ku jalmi-jalmi nu saleh sadayana. Nomor kedua, Saur Sayyidina Utsman watilawatil Quran padilatun maca Quran. Sok sing ngareuneuh maca Quran. Ieu mamaca Quran teh urang malah daeun teh maca Quran lamun aya nu pae kakarada milu tahlil. Mencal nyekel Yasinna teh aya nu tahlil we gitu. Tuh enjingnya nujulul Quran janes. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Tuh, petunjuk ka jalma. Matak alhamdulillahnya di setiap negara jam 4 teh geus ngarariung nareangan tajil hudan linnas walaupun beda agama milu kabarokahan ku puasa. Tuh. Ulah make kohol kanon muslim muli tajil. Eta teh ciri barokahna Ramadan. Maka diperdebatkeun. Hudan eta linnas lain lil mukminin kades ya. Dengekeun. Hudan linnas lain lil mukminin dengekeun. Jeung seluruh manusia ku ngalaksanakeun puasa menjadi naon? Pendorong, memotivasi. Nu kebluk jadi haruda. Muasana jam 3 ngajerodog di imah puar-puir ka setiap gang. Para ibu, para bapak iraha tuh pamuda asup ka masjid. Hudan linnas tuh tinggal itu. Iraha pamuda asup ka masjid lain santri. Ayeuna mah pamuda nu asalna nangkring di kafe, nangkring di sisi jalan. Hudan linnas barokahna puasa arasup ka masjid sakali-kalina. Allah. Ya. Para ibu, para bapak enggak gara sahur, gara haneutkeun rencang sinareng sayur. Sok gera masak bilih ka bujang imsak. Pamitos asak anterkeun ka masjid. Pamit dianterkeun ku aing moal dihudankeun deui cenah. Tinggalikeun hudan dinas. Puasa. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Alhamdulillah. Quran diturunkeun ku Allah lain cukup kur sakadar dibaca jeung dimusabakohkeun tapi realisasikeun dina amaliyah muamalah baik rumah tangga, baik bertetangga maupun bernegara. Itu. Tuh. Katampi ti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kautamaan maca Al-Qur'an dengekeun. Man qara'a harpan min kitabillah falahu bihi hasanah.
sing sahabai jalma nu maca Al-Qur'an sahuruf wetina Al-Qur'an ikhlas karena Allah, maka ku Allah dicatat hiji kada. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Geus deja atos. Dituliskeun sakit ikhlasna aing. Daripada ngabang-balang bahang dipuji ku batur mah. Heuh. Oh, rahasia mah ungluk bari tara-tara pisan. Keun we ketangnya keun. Lagi digebug ku Quran sedang. Bahkan wal hasanatu bi asri amsalihah. Ketika orang maca Al-Qur'an, erek surat, erek juz, eta teh sarua jeung keur interaksi keur curhat jeung Allah. Ngan ulah cukup dina tarjamah, buka ilmu tafsirna. Malah teu riweuh. Buka. Karena jadi ibadah. Ta'abbudan bitilawatihi, jadi ibadah ku dibacana jeung kanu ngadengeun agen jadi ibadah. Ulah diontrok nu maji Quran. Gandeng sia teh cik. Ari mang Islam. Gandeng cik. Atuh mang atuh cocokan ceuy. Aya nu kitu. Teangan kabel membran. Teuk-teuk. Nu ayeuna teh repet. Awas ya, Quran teh hebat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Syifa jadi obat. Sok. Di bumi arawas Quran dah. Wala taj'alu buyutakum kal kubur. Ulah dijadikan imah-imah aranjeun seperti kuburan. Diiseun. Baraca. Kan atuh Fatihah we heula nya gitu. Raeng gitu di mana. Hiji ieu dina bacaan keneh ya fadilah. Iqraul Qur'an kudu maca anjeun kana Qur'an fa innahu kana saestuna Qur'an ya'ti yaumal qiyamah. Bakal datang eta Al-Qur'an dina poe kiamah. Safi'an li ashabihi, jadi syafaat ka jelema nu sok maca Al-Qur'an. Atuh can bisa ngamal-ngamalkeun mah atuh maca-maca heula atuh nya. Cenah teu bisa lah alif-alifan we. Terus saur Sayyidina Umar bin Khattab nyaurkeun innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Bakal ngangkat derajat ka jalmi nu masok daek maca al tuh tingalikeun aya acara ieu si eta nu dititahna teh da tupang hebatna macana gitu. Mata ka hade ye urang oge nu maca Al-Qur'an Fatihah sing bener ye bisik ye ngadoakeun ka anu bari maca Fatihah salah mana aya ketenangan dina hate maca Al-Qur'an teh. Matak aya majtama'a qaumun fi baitin mim buyutillah, teu pati-pati kumpul jelema di masjid di mana bae tempatna yatsluna nu maraca alkitaballahi kana kitab Allah wa yatadarrasuna ngadares kene deh jawe kitunya teu bisa oge kecuali dina waktu harita lungsur ka eta jelema naon asakinah katentraman sok geura bisi keur pasea itu maca Quran we pamajikan keur dicarekan ku salaki maca Quran Pak salaki keur dibeundan ku pamajikan maca Quran duanana baeud maca Quran we daripada pasea. Oh.
Akang geura pamulikeun baju. Bismillahirrahmanirrahim. Akang atuh gancang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu geura Ar-Rahmanir-Rahim. Leos geura. Sok geura acara. Sok geura acara. Akang kakuping teu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalenterasan pamajikanana pinter ngajina. Oh, salaki teh nyuwulkeun daripada menta baju jeung lebaran ieu mah mending keneh iyyaka na'budu ibadah we heula cenah. Engke ge bakal lungsur nasta'in ti Allah. Akang nuhun tos ngingsapkeun aing. Udah sia maca nginsap-insap kehe. Alhamdulillah. Pemajikan tak dicarekan ku salaki gancang we make mukena baca Quran muka panto terek nyarekan nyai bareng dibuka panto Bismillahirrahmanirrahim ngacacang mau salaki mau ngaleos tah ka warung dengan rokok anyukeun efektif salaki teh pemajikan eueuh salakina eueuh ini teh sadaqallahul azim beres lah eta teh cacakan ku bismillah kurokeun we lah kang cenah geus bayaran acan wa nunazzilu minal qur'an naon kan maksudna wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa aing ge keur ieu sugaan atuh cenah jadi obar ieu teh ku dieu ngareun atuh coba tembalan deui ku salakina tembalan deui ku pamajikan ngaduk dalil we geus eta mah bari bayatinya soba aya jawab ku pamajikan gandeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sok wae baca Quran ya. Ieu bisa percaya sok. Lain pernah ngalaman ieu mah nya. Ngan ngayakinkeun wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aya permasalahan di mana-mana gen baca Quran. Gitu. Sok. Tuh si mang kami mah tamat teh Quran teh ngaderes terus kenjang arah ka barokah gitu kayak gasna jadi baradag alhamdulillah ieu mah di imah teh atuh bang breng-brong musik atuh ek teu kacau kumaha nu jarogena ge iblis ya gitu. Kali-kali Quran datnya. Tos. Bahkan tina padilah-padilah nate aya ketenangan jeung jalma nu maca jeung orang sekitar. Sok ngaraos Quran. Ulah nyebut gandengnya gandeng. Ngan jam 11 kereng-rengana mengkewe heula lah eta. Minimal atuh 10 menit ka lohor gitu tah. Hargaan keur istirahat jeung nu kae lulornya. Kayak lulor. Terus jadi jalma nu istimewa nu maca Quran jeung nu ngaji Quran kade. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Pang alus-alusna jelema teh nu maca Quran, nu ngajar Quran jeung nu ngajarkeun. Ta guru-guru TK Pak Mud. Ayo urang ada kelas lain kelas Pak Mudnya kelas Puan juga nanti ya. Engke teh urang teh beureunan suami istri teh ngareuna sok nyai cenah samemeh bobo. Aduh lempengnya kan kaosna akang cenah. Aduh tak sok palbaso salaki can sok huntu. Kang sok teh cenah bau, paeh pehet cenah ya. Jajem cenah.
Alhamdulillah. Jadi jalmi anu istimewa dah. Bahkan kade pan aya gerengan dina nadom pabuburit barudak sahur Nabi ari ulah make eta kade eta pasti nalangsa sareng deui dikubur teh poek nu nyaangan dikubur nu moekan ku dosa lain ku lampu parem maca Quran tinggal ke ngecaang kuburan ngan langkung hebat sing pinter maca bari ngamalkeun eusi al kagenep ittiba sunnah eta teh nuturkeun kana sunnah. Katujuh yanalu sa'adah bakal menang kebahagiaan. Ieu padilah kiroh. Mantak tadi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan sadar sing sahabai jalma man qara'a bimi'ati ayatin saja manu maca 100 ayat pilailatin dina waktu penting kutiba lahu ku Allah dituliskeun saruwajeng salat 1000 rakaat. Ai urang mah pan salat henteu maca Quran henteu. Aduh, urangnya eta. Tah. Tapi lebih hebat mengikuti eusi parentah terutami dina Al-Quran teh aya wa'ad, wa'id, amar, nahyi, surga, neraka, kisah. Awas ya, ieu dina Al-Quran. Maka ketika orang ayeuna ngaji Al-Quran teh bari aji tafsirna. Yo, hebat tah. Padilah jeung aya kaparduan. Dua, katilu. Wajiyaratul kuburi ari jiaroh kubur ae kuburi solihina jiaroh kakuburan orang-orang soleh. Ayeuna mah urang malah kan ini akiwe urang heulanya Ibu Rama tos teu aya jarohan bapeje bada Jumat atuh tah belah dituna jalmi-jalmi nu soleh guru-guru urang belah dituna para wali-wali Allah. Insya Allah ku wasilah eta orang sing ditakdirkan ku Allah bisa jaroh ka makbaroh Rasul. Gitu dah. Jaroh dah. Tujuanan aja naon? Jaroh ka makbaroh jalmi-jalmi nu soleh teh eta teh aya keutamaan. Tapi aya nu paling hebat ketika orang ayeuna jaroh ka ditu tuh ka pamijahan. Ka Syekh Safarwaji Syekh Abdul Muhi pamijahan. Ketika orang jaroh teh sing aya napakan amal naon anu diamalkeun ku Syekh Abdul Muhi dugikeun ka dikunjungan ku ribuan ratusan jelema. Man tawalla ta'atahu nu teu eureun-eureun taatna ka Allah. Nyebarkeun agama Allah atuh balik ti ditu teh urang teh sing hayang minimal nuturkeun dikirna, nuturkeun bageurna, nuturkeun bersih hatena, tah hikmah-hikmah barokah tina jaroh-jaroh teh kitu. Atur punten makbaroh teh ulah dianggap fakultas euy. Kumaji hayang usaha ka dieu jarohna. Hampura.
dacek mujtahid fatwa ahli ulama sepakat ketika Rasulullah nahaitukum an ziyaratil kubri, Rasulullah pernah nyaran ziarah karena kuburan kot sama sekali, tapi pajuruha anjing Nabi miwarang deui. Naon hiji supaya orang ingat karena maut, kedua juhud sakitu. Anapun ketika orang balik jarah ku Allah di padolang, diberi padilah tina barokah jaroh, eta mah kauntungan ti Allah ka urang. Ngan ulah we punten nya dikuat kait ka juga. Hoyong jabatan kadinya cenah jarohna. Hoyong dunya kadinya jarohna. Hoyong payu ka awewe ka dieu jarahna. Atuh mun kitu mah ijabah Allah teh terikat ku akibat jaroh. Sok jarah roh dah, jaroh ngarah leuleus hate, teu nyaram. Ngan kuatan heula tauhid. Bisa anu ngaharewos. Deur walawah waleuh weuh atuh. Sok ami orang bahkan engke Ramadan kaping 2 3 urang jaroh ka makbaroh para ulama-ulama Tasik sadayana. Ngarah naon? Atuh minimal urang teh kabarokahan ku amaliyah urang teh ye. Aya giroh hayang nuturkeun mempertahankan sirroh jeung torikoh anjeunna. Ini mah eta we. Tapi tina sabada jarah aya nu teristimewa. Mana? Istidadu, persiapan bahwa orang teh bakal maut seperti wali-wali Allah. Geningan awak terus di guha nyarios kieu. Waktu di guha harita. Dak tong baradegong hate teh. Hate teh tong kahijab ku urusan dunia. Seolah-olah orang rek panjang yuswa. Tuh tingalikeun. Wali Allah gen pupus. Para sahabat pupus, para nabi gen maut. Komo urang nu kieu modarnya. Allahu Akbar. Leuleus ate teh. Jadi persiapan, naon nu rek dibawa urang engke maut tah. Ya mudah-mudahan tanya kecelakaan cai hujan anu neme lungsur teh sing sami sinareng rahmat jeung magfirah Allah lungsur ka urang. Ae tahayyu ulidukhulil qabri. Tegasna urang teh geus cawis-cawis rek asup kana kuburan. Aduh, tingalikeun pun guru kamari pupus. Komo geuningan kamari mah tingali contoh. Habib Hasan nya. Ja'far As-Segaf. Allahu yarham. Wengina ngimaman taraweh. Enjingna tos dipunut ku Allah. Ribuan jelema milu nyolata kasolehan anjeun ngemut ka urang aya nu ngek ngadoakeun isu rek aya nu nuturkeun jeung wani ngadulu milu ngubur ka urang mah sing nepi ka dinya euy moal aya nafsu hayang piknik teh isuk teh itu Aipek teh mah jang aa teu meser acuk lebaran nyai da moal ka bawah maut geus we lamun didarinya kabeh moal payu toko tah waktu make mah make we atuh sok istidad persiapanana ta urang oge panginten ieu teh panginten deui mudah-mudahan amalia orang teh sebagai tanda bahwa orang iman ke Allah jeung iman bahwa orang terek maut gitu tah. Dipilih solihah ku amal soleh. Yuk
ku sodakohna, ku tanggung jawab ke pamajikan, ke anak, alus ka tatangga, ngahormat ka saluhureun, ngahargaan ka sasama, nyaah ka sahanapeun, rek kanu maksiat, rek kanu taat, tebarkeun ka nyaah ieu. Ieu teh amal-amal soleh nu nganterkeun bahwa amal urang bakal kabawa engke ka kuburan. Betah. Wa ziyaratul kubur, ari ziarah kubur teh geus kur sakadar inget kana maot beatos lah. Ngan ulah bari mawa awewe bobogohan di luhureun makom. Rek eungit kana maot kumaha? Cekali kubur teh ku aing mun eta cekek sih. Awas dengekeun tah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Rasulullah teh kantos miwar naon ngalarang kana naon teh ziarah ka kuburan teh. Tapi Kanjeng Nabi nyaurkeun pajuruha sok ziarah ngarah soleh. Nu kadituna sing bisa aya asar buah bahwa urang bakal mau. Akhir zaman mah bakal anu kieu dak ya. Saking carut-marutna kehidupan, ekonomi barokah, ningali para pejabat geus saling hantem parebut jabatan, para kiai, para alim ulama geus loba nu ngajarwal ilmu demi kepentingan duniawi. Nu akhirna ningali aya nu maot teh nyebutkeun untung, loba musibah di mana-mana. Cenah maneh mangareunah geus maot teu apal Covid. Maneh mah cenah ngareunah geus maot teu apal gempa. Maneh mah ya Allah ya Karim. Tapi ulah ujug-ujug putus asa urang hayang maot lah daripada kieu mah. Ulah mangojon aduh. Biasa we mangojon lah. Awas. Mana ti antawisna? Juhud kada ya. Tajhadu fid dunya, ku ngalaksanakeun jaroh ka makbaroh teh termasuk ka kuburan-kuburan nu soleh teh sing nambahan juhud di alam dunya teh ieu. Naon itu? Juhud di alam dunya teh fokus kana parentah Allah, teu peduli kana urusan duniawi. Jalankeun we duniawi mah. Anu ulah jadi utama. Bisi kadon mangeran ka si eta. Hiji tah sing nambahan naon? Juhud. Kadua sing nambahan urang teh bakal tumiba kana perkara nu matak ngaluluh lantahkeun kana kanikmatan. Maot kan? Di antarana teh. Tuh, hadimal ladat. Terus katiluna buahna teh matak urang inget kana darul akhirah. Lemur akhirat. Matak lamun teu inget kana maot mah kieu we asarek paranjang yuswa teh. Nu matak geuningan ikmal lidunya ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Sok we digarawe sing harusu da urang mah nya jajaran kaum muktasibin atuh. Sing hararusu digawe teh seolah-olah urang rek hirup isuk jaganing geto. Tapi dina urusan akhirat mah ulah diengkekeun sing boga rumasa bahwa urang bakal maot menit ayeuna, menit nu bakal datang bakal aya teu aya. Tas sing aya di dinya ngarah juhud. 2 3 duanya 3 wa iyadatul marid ngalongok nu teu damang kade. Dina hadis qudsi nyaurkeun dak. Lamun maneh hayang papanggih jeung rahmat magfirah kami ulah init ka laut jeung ka gunung. Nah hadis qudsi sumpingan anu nuju teu damang. Longok. Doakeun jeung penta doana. Maka di samping anu nuju teu damang aya kaula saur Allah. Naonana? Lain berarti Allah calik dirinya, tapi rahmat, fadilah, magfirah ti Allah
dilungsurkeun ka jelema anu sok ngalongok nu teu damang. Tuh. Tapi wattikhadul wasiati paridotun. Nyokot wasiat anu nuju teu darama ngaluarkeun wasiat, silih wasiatan. Contoh. Si Aup keur ngagoler, bisa berapa poe? Saminggu. Penyakit naon? Aya ka dokter aja atau aya perkembangan tah aya. Tapi cenah bilih ieu mah janten ieu syariat abdi pondok Yuswa. Nitip itu si nyai. Pangawinkeun. Kadua abdi teh cenah gaduh sambetan ka anu. Ditah mayar mah teh ka aing teh. Wasiat. Kasalaki kade ya, salaki wasiat ka pamajikan. Nyai akang teh ieu geus reurenahan ieu teh napas teh. Bisi malaikat Ijroil datang jam 12. Pangmayarkeun teh cenah hutang urut COD cenah. Efek teh COD na teh beak 15 juta. Salakina teh pusing. Lahirna teh pae salakina teh. Ah cenah-cenah dibawa ke JNE cenah. Aduh, ya Allah. Wasiat. Jadi wa iyadatul marid wa ziaratil kubri teras maca Quran ririungan jeung jalma nu soleh eta teh sadayana teh kasayan ngan aya nu leuwih alus. Ketika ngariung jeung jalma nu soleh tuturkeun kaso. Ketika maca Quran sae maka leuwih hade nuturkeun eusi parentah anu ditataban ku ijma kiasna para alim ulama. Nomor katilu ziarah kubur teh alus ngan leuwih hade tina sabada ziarah kubur teh urang aya persiapan bahwa urang lahiku bakal sapertos jalmi anu dijarohan kubur. Nomor kaopat ngalongok anu teu damang teh sae ngan langkung sae dina jeroning urang ngalongok anu teu damang teh sing silih wasiatan sing salih topang dina kasaya. Bisi rek aya nu maot robo isu gera wasiat ya ieu. Usian terus cenah ngaji ngopi teh. Nya agen kitu beureunan bisi maot robo isuk atawa geus maot. Usian we ieu usaha we cenah. Kitu. Man mata ala wasiatin mata ala sabili wa sunnah. Sing saha bae jalma anu maot bari kaayaan silih wasiatan eta teh maotna aya dina jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat mah utamakeun eusian keimanan, eusian kuatan kamarifatan, laksanakeun sadaya kewajiban. Dunya malah eta mah da kadang jadi fitnah lah. Teu kudu loba diwasiat-wasiatkeun. Wa magfuron jeung jadi pangahampura lahu ka itu si jalma. Jadi kurang simpulkeun saur Sayyidina Utsman radhiyallahu an aya opat kautamaan jeung aya opat nu dipardukeun. Mudah-mudahan urang samudayana hiji ririungan jeung jalmi nu soleh sing kabarokahan jeung urang sing janten jalmi anu soleh. Nomor kedua urang sing kabarokahan ku ahli-ahli nu sok maos Quran. Bari urang mampu ngamalkeun eusi nu aya dina Al-Qur'an. Nomor katilu ku ziarah ka kuburan ka saha bae. Mudah-mudahan urang sing langkung-langkung leuleus manah urang samudayana. Nomor katilu dina urang teu damang atanapi ngalongok teu damang, yuk jalankeun kaepiat kumacarana supaya jadi amal ibadah ka urang samudayana. Al-Fatihah.